Bismillahirrahmanirrahim. Rai raka istri atawapa magat eta jalmi tos ibu ramanu cakat karanjeuna sami kedanga hormat nya cinta dan jeuna teh karabat kudu hormat ka sadaya raka anjeun kudu nyaah ka sadaya rai anjeun silih asih silih asuh diterapkeun eta matak ibu rama baru ngaheun kade murang kali ulah dilakukeun padamelan anu matak piambakeun paseangahina komongannya nyeri eta laku anu matak nyeri ati.